Sampurasun euy. Saja. Uluh. Bapak. Oh, itu dulu rombongan di Astina dulu itu. Rek naon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Naon ja? Ngali Pak aya tuma. Wah, tamu gitu. Nya tamu. ulah dibalikeun. Tamu di mana? Di Astina dulu. Hah? Di Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, waduh lo mau ninggalin amuing. Ulah kaget, oi. Ulah kaget ya winang naon amuing ngahaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti Astina nya hang nuhun semakaturan rawuh cageus leuwih Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa menewek teh Bagong. Cageus sih Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, urang buku cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap dikit doloy. Ngomong. Teuing aya ku disolenang kene ta enong lah. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh ti Angger Prabu Suyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha pareena di Lebak? Nah, tinggal langkung kadinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balen sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh, kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri. Hah? Sri, apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si cepotnya tong dilawanan atuh bari nage sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok Eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Pepangihan. Aduh, ieu manuk duit menak
sama sia teh jauh teuing ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangge barang di menak ku urang kana tak-tak di punak beleguk tamato atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah anak pun sirah punuk sama ayo punuk mau dicarekan batur gini urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek ditenggeulan euy nah mah keur ditenggeulan ditudung maling dituding teh melegung ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah ai suwing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang soak tamato ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semarwa nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali sama goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali bergu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili tama atuh ai lili mah geuning sok dipais lele tama beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh dari jauh atuh begini eta bagi jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat yang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh